Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku kodok jeung kodar Allah, ku takdir Allah, ku pangawasa Allah. Samping kurang sadaya tiasa tepung labung pambrok jenghok dina raraga mieling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad, moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi amal kahadean. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya tiasa ngariung di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Berihing moal pernah boga kasalametan lamun lain ku Allah disalametkeun. Moal pernah urang alus lamun lain ku Allah dialuskeun. Moal pernah urang bener lamun lain ku Allah dibenerkeun. Para asatidah-satidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, nu simkuring dipihormat buruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu mimah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu tempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun meuli pacul ya pasti keur macul. Lamun anu dagang pasti hayang untung, lamun utani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Hayang paros. Mun pulpen keur nulis, lamun kopiah keur dipake nasirah, lamun pacul keur macul. Maka nu jadi pertanyaan penting ieu ari ilmu keur naon? Geratanya ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Dabungan ceuk ibu ka dieu teh neangan ilmu, maka geratanya naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup wae-wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud, urang jujur. Kabeh ge arapal ilmu tahajud, tapi naha unggal penting sararelay. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha pedit wae. Kabeh ge arapal ilmu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq, ulah bercerai-berai, kudu akur jeung dulur, kudu hade jeung tatangga, tapi naha ustad ge sepur keur wae. Kabeh ge arapal ibu hormat ka salaki teh wajib, tapi naha duit leutik jam motrot wae. Geratanya ilmu teh karek di mana atuh geuning can katempo cahayana. Sadengkeun ceuk agama al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Di mana eta cahaya tina ilmu teh? Nah wajar jelema nu boga ilmu ngahina batur. Nah wajar jelema nu boga ilmu ngarendahkeun batur. Nah wajar jelema nu boga ilmu sombong. Nah wajar jelema nu boga ilmu nganggap diri batur rendah. Di mana cahaya ilmu teh atuh? Maka jawabanana jalma nu bakal menang oncor tina eta ilmu hiji jelema nu bersih hate. Ibu ngalusan awak soal babari hayang gelis tinggal meuli skincare, buka tiung anger beungeut bodas punuk marenge. Hayang ngagelisan awak mah soal babari, tah nu hese mah ngagelisan besi hate. Di alus-alusna awak ibu keukeuh ku teri ge eleh. Bangke teri sakilona 25.000. Coba jalma nu panggelisna maot teh di pasar moal aya anu meuli. Harga diri manusia lain ayana pangkat, harga diri manusia lain ayana jabatan, harga diri manusia lain aya kekayaan, harga diri manusia tah gumantung alus ke si hatena. Nah ieu pengajian alus cantang tuh. Nah maka jeung cantang tuh gumantung hate nu alus, pangaosan alus, hate alus, maka isuk bakal lahir akhlak alus. Pangaosan alus hate kotor, isuk lain bijil kealusan, kagorengan bakal bijil. Nah hatena atuh bareng jeung goreng. Salat alus-alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar salat bakal katempo kealusan.
salat alus hate kotor bubar salat mulak cangkeng asa aing pang salatna. Nah kudu kitu tina ilmu weh. Mata ilmu teh karek samet apal can jadi amal. Gerasa kurang bawa karek samet apal can jadi amal. Lamun bener arapal ilmu sodako da bakal bager jelema moal aya yatim teu katulungan, moal aya miskin nu teu dahar, moal aya nu sangsara nu teu katalang, moal aya nu bingung nu teu katulung, kabeh sepakat ngalarti bab sodako. Geuning loba keneh nu sangsara teu kabere, berarti karek apal bab sodako can bisa milampah bab sodako. Weh. Bangga geremutan ku saraya. Jadi ilmu teh sama. Mata anu kudu ku urang disaragamkeun teh eusi hate. Da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, saragam bisa dibeli. Tah saragamna hate ka mana neangan ganti. Poe ayeuna umat Islam keur leungit kasaragaman, Islam sarua, hadis sarua, Quran sarua, nabi sarua. Nah bet kudu pasea. Berarti aya nu teu sarua lain Qur'ana, lain hadisna, lain agamana, nu teu sarua mah tah eusi hatna. Bari hirup sakadar disebut batur. Hirup teh ternyata urang teh karek disebut. Karena gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, horoream teuing. Nah, sabab kuring teu butuh gelar tapi bu kuring mah apal kana gawe sanggeus boga gelar. Ustad kiai ajengan naon gawena warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerhana cung ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Dibawa kekatna geuning urang can bisa malakaya, mangga emutan ku sarare. Ustad geuning warasatul anbiya dingawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batu ustad boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Ah ibu teh suudon. Pan ieu teh keur ngomongkeun alus hate. Tapi da ibu ge lamun boga barang di imah nu dipikaresep tuluy dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema penditom sok silih omongkeun. Dibawa karena ilmu nu nyata saha urang. Mata kirup karek disebut batu. Disebut kasep teh kudu goreng. Disebut beunghar teh kudu miskin. Disebut pejabat teh ku rakyat. Mata jelema beunghar boga tugas geura bere tu si miskin, tulungan jelema susah, geura talang jelema nu bingung. Tah tugas jelema beunghar teh eta. Ai karek disebut beunghar batur teu katulungan mah beunghar palebah mana, Bro? Naon hartina bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah lubang ibu kudahareun lamun loba tatangan nu teu ngadahar. Naon lahirna luhur kuta gede dunia tapi loba nu sangsara teu kabelaan. Naon hartina jadi pejabat lamun rakyat teu katulungan. Mata karan hirup karek sesebutan. Disebut beunghar kun miskin bari si miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Si miskin bagianana, mata lamun aya di dieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna, mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, mata ulah coba-coba goreng jeung batur. Di luhur ge disebut pejabat, ku rakyat. Dan jarang di pejabat teh, kita teh dicoblos rakyat. Lamun rakyat eureun nyoblos nyarek jadi pejabat. Jarang di pejabat, eueuh rakyat nyarek mimpin cucumu. Matak sanggeus jadi pejabat teh sok api-api poho ka rakyat. Apa silai karana di teh lantaran dicoblos rakyat. Harga hayang rakyat, apalagi jadi rakyat. Si wau kana kabingung rakyat. Itulah nu diarap-arap ku rakyat. Lain pagede-gede batu. Karena hawan baligo gede rakyat mah butuh baligo, butuh lagi gawe gede ke rakyat. Ulah sagala rupa ke rakyat kenyataan mana, Bro? Karek disebut hareupeun jelema, hareupeun Allah macan tantu. Disebut pejabat teh ku rakyat we
Daerah rakyat eureun nyoblos mata jadi pejabat, mata rakyat mata butuh janji, tapi rakyat butuh bukti, rakyat butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Urang jadi pejabat rakyat moal pernah jadi naon-naon, matak jelema gede kudu loba nuhun kanu leutik, da urang disebut gede karena jasa jelema leutik. Ustad ge sarua teu kudu lege. Nanagerana bisa ceramah di tempat naha aya jamaah. Jamaah na urang dek ngomong jeung tembok. Matak cek alam hakikat lain urang nu kudu dihargaan batur, tapi urang kudu bisa ngahargaan batur. Lain urang nu kudu diajian batur, tapi urang kudu bisa ngajianan batur. Lain urang nu kudu dihormat batur, tapi urang kudu bisa ngahormat batur. Matak gerak tanya lamun batur tengah hargaan urang, tanya awak urang geus bisa urang ngahargaan batur. Lamun batur ngahina urang gerak tanya moal urang ge sok ngahina batur, tong nyingit mun mung dicingit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong mitnah lamun mung dipitnah. Matak gerak balikeun kana awak batur ngahina urang, moal urang baheula pernah ngahina batur. Sadaya karek disebut hirupna Pak. Nah mage jeung kudu legeng sagala. Teu kudu. Mata alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. Nu ngaran kahirupan amal ibadah teh gumantung isi hatena ditampak jeung teu teh gumantung aya merah tina hatena. Tina bahasa salat teh gerasok. Geura toong ku ibu bahasa salat. Salat teh gerakan bacaan ruku sujud akur sararea. Rukuna sarua, sujudna sarua, bacaanana sarua, bacaanana alus, cantang tuh jadi ucapan alus. Mata teu saeutik kejadian bacaan salat alus, tapi tetangga nyeri hate ku bibir urang, berarti karek alus bacaan salat, can alus ucapan sanggeus salat. Beres euy. Nah, udah sararea jelema kitu. Bacaan salat alus geus jadi ucapan anu alus acan. Bacaan salat alus cantang tuh ucapan aralus. Lamun bener urang sok salat teu mungkin aya tetangga nyeri hate ku bibir urang, teu mungkin aya dulur nyeri hate ku bibir urang. Bacaan alus kudu nembongkeun ucapan alus sanggeus milampah salat. Lawan nu ngarti bener. Kadua, salat teh bawa kana alam torekat, torekat teh hate. Nah keur salat hate milu teh. Allahu Akbar, gebret hujan geuning inget kana seusuhan. Allahu Akbar, kunci leungit geuning inget hanapeun slow pamajikan. Berarti karek salat raga, karek salat bacaan, karek salat kan hate mapa 4 rakaat teu milu dina salat. Benar. Kok mau dibawa karena alam secara hakikat. Hakikat merasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema anu sok salat secara hakikat moal teu marima, moal senang dirina lamun batur minta tulung can katulungan, moal ngeunah dirina lamun batur salah can kaomean dina benerna, moal ngeunah hatena lamun aya nu yatim can kabelaan, teu bisa sare teu bisa dahar mikiran kasusah batur, rasa urang rasa batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, parantau salat urang nepi kadinya. Alhamdulillah. Tilu komo secara hakikat, secara makrifat. Makrifat mah innallaha ma'ana, Allah teh bareng jeung urang. Komo ieu berat pisan Allah bareng jeung urang. Nah ari jalma salat bareng jeung Allah teuing. Nah ari ieu pangajian bareng jeung Allah nyaho. Nah ari kuring ceramah bareng jeung Allah teu nyaho. Mun gerhana bareng jeung Allah uleum deui tahun hareup tong dibayar, datang moal. Tah suudon 2 kali. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang, catet ku ibu di mana Allahna innallaha ma'ana, saestuna Allah teh bebarengan jeung urang. Mun bener urang bareng jeung Allah, make jeung teu kudu bayaran sagala. Nu ngaran dakwah mah teu kudu dibayar. Jadi lamun kuring teu datang karena teu dibayar, catet ku bapak berarti kuring lain jeung Allah, jeung naon, jeung duit. Ayeuna ibu bapak datang ka dieu jeung Allah nyaho. Isuk aya deui acara sarupa kieu ku budak pepe. Nu ceramahna kudu ustad ti dieu. Nah mungkin jamaah bakal loba seperti ayeuna. Kajawabnya berarti
pengajian lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung urang mata kuring hayang nempok mana nu bareng jeung Allah nu sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayak batur nyen gedong nyeri huluk batur meuli mobil nyeratuk angen batur meuli motor diabet batur meuli sawah si eta ngadon muntaber atuh batur nyeun imah si eta ngadon paeh nu kitu bareng jeung Allah lain jeung nafsu boa urang salat ge lain jeung Allah jeung nafsu aduh geul ku ceramah kieu mah saha atuh ka babuk kabeh oge pan judul lagi innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang mana bukti lamun bener urang bareng jeung Allah kudu katempo sifat Allah na awak urang ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar tong salapan sangapa hiji dari salapan mah sampurna teh atuh hiji bae mah hiji lol budak tetangga dagang comrok nontot leho meuli moal lambat ke jeung moal berarti ibu lalajo leho lain lalajo comrok balikeun Rahman Rahim na Allah na awak bapak aya kagorengan na awak ibu aya kagorengan na awak bapak aya kaalusan na awak ibu aya kaalusan Allah teu nempok kagorengan bapak tapi Allah menutupan kagorengan bapak inilah Rahman Rahim na Allah nana gerhana dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aibna ibu dihargaan ku batur lain ibu nu berharga tapi Allah numunian aibna coba lamun ku Allah dibongkar aib urang kabeh apakah bakal terjadi jelema sini hargaan moal kartuna kabehnya bener ya oh bareng bapak oge ayeuna daek ka masjid teh saha baheula ibu oge di jarilbab teh karek ayeuna saha baheula eta mata nu ngana hirup mah bener salah milik urang daek kedul milik urang alus goreng ge milik urang mata gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga batur nah ternyata batur teh urang teh batur maka kunci hirup adalah hati lamun jelema bersih hati bakal cicing dina angka kosong ai kosong teu boga naon-naon nah memang na urang boga naon sok ibu baheula cenah boga kageulisan geuning ayeuna mah geus leungit geulisna lain temah deui ka ditu bapak baheula boga gagah geuning ayeuna mah geus leungit gagahna 30 ka anak geulis teh 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 budak deuk awak ngabekahan kasur nomor hiji beak kusarangan salaki nalakop kana tabang da meotan sigeun kusalaki gede-gede teuing awak teh barengem ka kantor desa senam 2 tahun geus senam teh lain beuki leutik kana ka beuki bohong beres senam goyobod comro misro tempo salaki meotan mah mikiran hutang urut goyobod lamun bener geulis boga nu ibu nah teu bisa bertahan ternyata pak lain ibu geulis teh nu Allah pejabat lamun bener eta jabatan anu manehna entong eureun tumuy atuh geuning osok aya eureunna berarti lain nu manehna mata kuring oge rumasa penceramah kieu lain nu kuring nu saha atuh nu Allah hiji waktu ku Allah eureun kuring bener badak ibu ngeus tong kasih gengan ku jelema nu sok ngahina nu ngaledek anu nyacin nu ngamaki tong kasih geung engke ge eureun tuh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong dialak nu buruk tong ditaekan nu buruk maragrag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki teu kudu ngalawan kacape-cape engke ge eureun geuning cenah tetangga urang ngomongkeun urang teu eureun ge sing sabar di mana geus nyari huntu nyata cager deui geus jadi huntu teh anger ngomongkeun urang eureun ge di mana geus paeh ngan lamun maut masih kena ngagugunung dosa antara manusia jeung manusia maka janji Allah kami nolak ibadah sapanjang eta manusia goreng patut jeung dulur-dulurna aduh mata poyahna balik ti dieu boga dosa ka dulur teh tebungan bisi isuk ibu maot
urang teh kitu boga dosa ngadengekeun ceramah penting tina gerhana geuning ibadah urang teh ditolak teh ditarima lamun di alam dunya masih kena nyangsang jeung nyeng serengan doraka urang ka maneh minta hampuranya salila ieu jeung dosa geus dihampura ku si itu kami cek Allah moal ngahampura dosa manusia sameme eta manusia dihampura ku bapada manusia kabeh ge apa katerangan eta ngan praktek anu hese agar nyen dosa ka batur mungungah panggeulana minta hampura bener inilah egoisna manusia. Kebetulan sudah. Komo ibu boga dosa kasalaki mau wayahna bubar teh dia tangkep salaki. Aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebah. Oh, tobat. Paling kuat 2 poe eta teh. Ka itu nama wallahu alam. Mata hakikat hirup mah lain aya di urang. Anggar urang boga kakurangan teu sampurna nu ngaran hirup mah teu sampurna. Ternyata Allah teh nyimpen perkara eta teh dina surat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah ku pangawasa Allah urang pinter lain urang nu pinterna tapi ku Allah dipinterkeun bapak bisa lain bapak nu bisana tapi Allah ngabisakeun ibu daek lain ibu nu daekna tapi Allah keur ngadaekeun pan keur ngedul mah jago kudu datang ka dieu daek didaekeun bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter oge di nama ge jeung kudu diaku ulah nyebut bager kanu bager tong nyebut soleh kanu soleh tong nyebut alus kanu alus tong nyebut pinter kanu pinter da ibu ge jadi gumolis teh lantaran loba teuing nyebut geulis jadi teh gumolis bapak oge loba teuing nyebut kaset isukna jadi gumasep tong nyebut bager kanu bager tong nyebut soleh kanu soleh tong nyebut hade kanu hade jelema teu cicing dina hiji darajat anu sarua bala ge loba budak bujang keur bujangan baung badegong ngarit sudi macul mumung nah geus boga pamajikan jadi gede kadaekna nya entek lamun ibu boga mieun untuk kaduwul ka sawah tara ngarit sudi ukut piara baraban hitung-hitung boga kelenci tungguan ku waktu jelek bisa robah ku waktuna nu baung nu bedegong aya waktuna cager mah cager we waktu daek mah daek we teu kudu poporomos teuing urang da hidayah mah lain urang atuh nu Gusti anguran mah doakeun jelema nu salah da batur salah teh karena urang can bener ayeuna Bang Emo da lain rakyat nu salah ayeuna Bang Emo lain rakyat nu salah saha nu salah tah nana gerhana coba lamun kuring bager wah mungkin aya Bang Emo bisa kuring pedit rakyat teh pan ngeujeum ka kuring pada namut artos luhurna 1 juta harap 500 cek abdi teu aya leos ka kades cek kades sarua leos ka RT cek RT sami leos ka jamaah pengajian cek jamaah pengajian sami tuh kabeh pedit nu bager iwati budak anu saragamna ka luhur bodas ka handap hideung mawa kantong geuning 2 asup kana ganggang mawa motor-motor bir narangtung kalimaan aku bersumpah dan berjanji lamun tina 5an hiji teu kabayar nu 4 anu renteng kana hutang anu hiji nah mah jeung apa pernah ngeclok ada kurang nyalah teu bisa mata cek kuring ge salahna batur karena urang can nempokeun bener kadulna batur karena urang ge can katempo daek bodoh batur na urang can katempo pintar malahan mah hampurannya ulah kasihkeun malahan mah da urang mah cicing dina sombong ieu nu hadir kabeh wah sararongong ieu teh nu tawadu mah saurang saha Nabi Muhammad rek teh sombong kumaha urang geus Nabi mah surga diasong-asong tahajud unggal peuting surga diasongkeun duha unggal poe surga diasongkeun Quran lekat maca surga diasongkeun ka masjid nyeuneng coba urang saha nu geus ngasongan surga tahajud mumuh duha henteu baca Quran ai daek pengajian kiai hayang ari sombong teh bareto well nya cek kuring tawadu mah iwati hiji Nabi Muhammad matak iblis yeunun ku nabi nah sabab iblis mah teu bisa hirup tawadu ari urang mah da iblis teh lain sieunun ku urang mah kan kalah ngadeuketan da urang mah can bisa hirup tawadu mun bisa asapang bisana mun daek asapang daekna mun alus asapang alusna lamun jelema kosong hatena bakal nyokot sumber ilmu tina berbagai hal lain sakadar Quran lain sakadar hadis lain sakadar kiai lain sakadar ulama lain sakadar ti ustad
nu ngaran ilmu sanajis-najisna anjing bakal jadi ilmu pikeun jelema nu kosong hati. Atau kuring maka anjing tara nyarekan wah lentong punten teh cintepun guru eta teh ka anjing. Ngajak tetangga rada gelo. Anjing teh nyebut gelo mah nya guruna anjing. Abae we. Palebamana urang kudu guru ka anjing. Sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujak seumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseul kana kanyerian batur? Cek. Pada teh ayat Quran, ayat Allah. Bahkan ditepungkeun jeung hadis Rasulullah, salamatul insan min khifdil lisan. Salamatna jelema gumantung bisa jeung teuna ngajaga letahna. Mutak letah anjing najis bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh. Tah nganyerikeun hate batur ku bibir urang mah leungeun paantal awak padeukeut rujadna mah saumur-umur. Bener. Aduh, kenah ieu ceramah ieu loba nu ungeut euy. Karaos sih teuing tun kumaha? Karaos. Oh, karaos. Itu bisa ndak? Mangga we lebok. Kali-kali mah dibongkar awak urang teh atuh ulah loba nuding batur. Kali-kali mah entong loba popolotot kana kasalahan batur. Sabab jelema nu alus teu hayang wawuh kana kasalahan batur, tapi akrab jeung kagoreng patutan dirina sorangan. Arek ngakraban awak urang, yuk. Ayo. Da pertemuan paling indah paling bertemu aku dan kamu. Pertemuan paling indah mah ketika aku bertemu dengan diriku. Urang sok pasea jeung batur teu lantaran urang mah wawuhna jeung kagorengan batur, teu wawuh jeung kagorengan diri sorangan. Coba lamun urang wawuh kana kagorengan sorangan da moal masean batur. Iya, jelema bedegung, jelema kedul, jelema teu ecreug. Catatkeun urang teh bedegung, teu ecreug, teu balik, pedit, kumat, merege hese, cap jahe, buntut kasiran, tara tahajud jeung segala rupa. Tuliskeun, beletuk isuk tetang ngomong, "Iya, jelema ngadul, buka catatan nomor 7 geuning." Teu kudu riweuh diomongkeun batur dan ngomongkeun ge cantang teu hirup sampurna. Teu kudu riweuh disebut bodoh ku batur maka jeung amah. Da ibu geus dandan satakar kebak make up dipake gelas on-ongkoh, butak gitak hareupeun kaca ceuk hate geulis cenah urang teh turun ti imah paceak budak tatama. Ya eta bolot dibaledog ku senal budak. Nah ibu maledog ku senal ka eta budak. Panyakitna mah aya di ibu, bongan diri ngarasa geulis. Bapak init-initan ka masjid muncul tina diri rasa aing pang masjidna ku bacet batur haban we kitu aya ka masjid tara da mau tengah hoak gagabah nu adan jeung kumaha teh saha aing keneh teu kudu diterangkeun kealusan urang da geus dicatet ku malaikat. Nah maka jeung hayang diedeng-edeng ka batur kealusan urang sadengkeun nu nyatet lain si eta abot ilmu kitu teh lur maka jeung abot ya angere geus tahajud nyieun status OTW tahajud bubar tahajud, nu nanya isuk teh huan, kunaon huan, terus tahajud wengi masih ya. Ngaran-ngaran ibadah ihsan teh nu kumaha ihsan? Ihsan mah antagudallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi ibadah teu kudu ditempo ku batur, teu kudu didengeng ka batur, teu kudu dilihatin batur, teu kudu dipuji batur, bahkan teu kudu disanjung batur. Ibadah cukup urang jeung Allahna, mangga parantos bisa saputi kadinya. Abot ihsan mata nu ngaran hirup mah relax, kalem, enjoy, aya proses hidup. Mata ibu tadi panggih jeung budak tatangga dagang comrok nuntut leho jeung ibu moal meuli berarti ibu mah lalajo leho lain lalajo comrok. Lamun Allah ninggal kagorengan bapak, Allah ninggal kagorengan ibu, da cantang tu jadi ibadah urang kabehanan lagi. Nah, da garoreng. Tapi Allah mengening tubuh ilallah taubatan nasuha. Hei manusia gerak balik ke kami, gerak tobat ke kami. Kami mah moal nempo kagorengan, tapi kami menungguan tobatna anjeun sawarga diciptakeun teu kerja mun darek tobat. Mata ulah ngabisani karena kesalahan batur, bisa jadi kesalahan eta proses menuju bener. Talu menjadi jelema salah kapanggih, bisa eureun tina salahna, nu paling paul mah urang nyeun salah teu kapanggih, akhirna deudeuyeun wae. Bapak beger kapanggih ku pemajikan tapi ka ayeuna sudi beger nah apa dicakar nu paling paul mah anu beger teu kapanggih deudeuyeun kewe urang geus kolot keur we budak tina ngora
kasalahan kapanggih bisa eureun tina salahna nu paling paun menjelma salah teu kapanggih akhirna deudeuy. Apakah urang datang ka dieu teu boga salah baroga ngan nu tadi teu kapanggih. Bener so urang bongkar awak urang teh supaya terasa maneh hirup saha atuh urang teh salah osok bener osok baik osok kedua ge bener da eueuh jelema nu bener seumur umur jeung eueuh jelema nu salah seumur umur bener jeung salah pada boga maka tong popolotot teuing kana kasalahan batur teh da urang ge boga salah anu sarupa jeung batur ngan batur manengrah urang mah ditutupan mun kuring tah boga salah ditutupan kunaon ditutupan ku ceramah atas si batur piraku tukang ceramah salah gitu. Inilah Pak proses hidup mata hakikat manusia mah sama kudu kumaha teu lamun ibu boga Rahman Rahim walasan jeung asian lamun Allah Maha Rahman Maha Rahim Maha Welas Maha Asih manusia mah kudu boga sifat nyaahan jeung asian kalau budak tetangga dagang comro nu teu leho gerowah ka dieu nya emak mah teu hayang polo mah teu hayang comro nganita we kami tapu polo cabut duit bikeun ka budak lah wayahna dibeli ku maleho sing-singkeun tuh di WC keur parang jair spreng beres lehona aya keneh comrona jugjang ka itu dagang comro payu comrona lantaran leungit lehona. Inilah disebut Rahman Rahim nyaahan asihan deudeuhan geuning kanyataan malain kitu lamun batur henteu salat entong bijil sifat amut salat atuh oi geus kafir teh tong kitu. Nabi mah ngageroan ka hiji jelema ka dieu aya naon kunaon teu salat teu tiasa bacaan ya Rasul gunukeun jug jelema nu teu bisa bacaan kami deuk datang ka ditu deuk ngajarkeun cicing ye itu teh Nabi teu ujug monis kafir diajarkeun heula bacaanana diajarkeun rukun jeung syaratna kakara diparentahkeun salatna urang batur teu salat disebut kafir iraha urang ngajarkeun. Ibu kanu teu ditiung amok ditareong atuh oi hayang ka neraka iraha ibu mere tiung kanu teu ditiung. Soal nyarita neraka lain urusan urang tapi soal merek mangga urusan ibu dembongan manusia boga kalimat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hayang salamet dunya akhirat hayang hade dunya akhirat mun ibu hayang salamet dunya jeung akhirat da babari hayang salamet dunya akhirat panon tong popolotot bibir tong ngomongkeun batur celik tong resep gosip ngarekah tong kana salah salamet ari doa jiga nya hayang salamet dunya akhirat aya di dunya bisa capikeun wae jeung dulur teu akur ka tetangga pasea ka salaki popolotot kana gosip barareuki ngarekah kana salah salamet teu kitu boro-boro akhirat di dunya ge dicekek batur. Mata jawaban akhirat adalah ayeuna dunia keun da akhirat mah Allah nu boga kahadean mah Allah nu boga ngan dunya wayahna pigawe kahadean di alam dunya melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi begitu. Maka bapak teh mun nyieun kahadean geus catet katoong akhirat hade mun nyieun kagorengan geus katoong di akhirat ge goreng tinggal nanya kan awak masing-masing urang mah goreng jeung hade teh pacampur sok aya jadi abu-abu keneh anu teh Pak. Bener ya teh kadang-kadang pan keur di masjid nyeun hade bubar di masjid ngaku goreng anyawo berarti urang teh abu-abu keneh hirup mata anu pokok penentuan hirup manusia engke tungtung hirup lalajuan tuh aya kalakai murag teu bisa munian dunya tapi lamun kalakai ngapal kana panon dunya moal katemu. Nalika hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi nalika hate katepaan ku panyakit panas beuki alus batur beuki rujit urang nempona kunaon sababna hate kacocokan ku panas ku milik batur. Gereget itu dah cicing dina hate bersih cicing dina alam kakosongan ternyata teu oleh ngahargaan ka batur.
batur kitu batur kieu bae we hargaan nu salah ge dihargaan sanajan salah dihargaan apan ibu ge bisa bener teh lantaran lalajo batur salah dapat kades oge bisa menang jadi kades teh lalajo ti calon kades anu keok kunaon sih itu keok nyalon kades oh teu wawujung rakyat teu apal jeung rakyat teu apal kasusah rakyat muncul Pak Kades urang mah kudu wabuh urang mah kudu deket menang nama teh jeung menang saha guruna ngene ibu bisa balik ke rumah tangga lantaran lalajo batur pasea wae gurger eta tangga teh gurger pasea cek ibu teh Pak urang mah pasea jeung si itu cek salakina teh heueuh kuat gading gitu tapi aneh banyak pasea tapi loba anak kumaha cek salaki heuh ngan haraseun beungeut da meureun nyieun apa baeut-baeut pan bapak deuk pasea jeung pamajikan teh moal tulus nah geus lalajo itu nu salah matak jelema salah teh ibroh pelajaran keur urang nu paling paur jelema salah diomong-omong ku urang duanana jadi garelo Pak batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku ngomongkeunana gibah ngaranna duanana ge jadi teu barale bener betul balik-balik kalakuan saraya batur salah kurang diomongkeun berarti itu boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna sarua kan ngan sakadar beda judul aduh teu sadarnya mantap nah iblis mah pinter cek urang nu kadul digoda ku kadulna nu daek digoda ku asa aing pangdaekna sarua urusan sombong naman kunaon batur tara daek ku kedul dosa aya nu daek digoda ku melak cangkeng dirakelek asa aing pangdaekna sarua darurakan mata cek kuring ge balik kana nol manusia teu walakaya teu boga naon-naon kun payakun iwal Allah nu ngajadikeun ribu lalajo kuring aya merek ti ustad kalau kaseuring aya teh merek ti ustad balik apa teu teu kieu da urang lain teh ustad asli teu kieu we teu can rumasa mun geus rumasa eueuh manehna can rumasa can rumasa kewe nungguan geus rumasa eueuh benar tuh make jeung ceramah pan sa Jawa Barat mah kakurilingan kunaon eta nah aku hayang kuring teu hayang deuk ngulem pe deuk eueuh paduli deuk isukeureun jadi tukang penceramah bae nah manusia mah wayang kumaha cek ninggalkeun Pak si cepot ge jadi raja dicekal ku Abah Asep Sunanar-Sunarya geus beres ngawayang mah kana peti hees we cici ieu ge kuring lain hayang ge geukeun demi Allah da teu hayang nah atuh terjadi nu ngaran takdir datang teu bisa diundang lamun sumping teu bisa ditolak jeung urang teu bisa mawa kahayang dalam jelema mawa kahayang mah rugi asli dog hajat bukan duit 50 itu segala dicabut beak 150 naik kalur panggung melu joget bubar hajat jebleh geuning rek nuding saha eta kieu geuning takdir Allah teh maknya aya takdir nyiksa lain takdir eta mah kahayang mata hirup manusia geus geus perean kana kahayang da sabab kahayang sumberna adalah hawa nafsu bapak ngabutuh geus dijamin ku Allah ibu butuh butuhangeun ngalinteuan dibutuhan tuh ibu butuh kuangweun pakaian ngalinteuan ibu nganggo nah pertanyaan kahayang ibu hayang mobil boga keur bensin bisa nyetiran nah ibu teu sadar lamun dibikeun paeh isuk jeung mobil-mobil bensin teu boga nyetiran teu bisa keur sok Pak mun dibikeun ku Allah cilaka ibu tak eta nu ngaran kahayang rada berai-beraian kana Mustafa mata hirup takdir mah teu kudu moga jeung hayang nah da datang ge moal bisa ditolak terus datang mah datang ngan lamun loba jalma nu aya kahayang tah hawa nafsu mata kuring teu hayang jadi penceramah capek-capek wayah kieu kudu cicing di dieu cobrok teh habeu sampai teh 4 jam setengah dihitung teh Pak kuring nyarita teh 4 jam setengah nyarita dalam mun diukur ku logika matematika 4 jam setengah haben ngocobrok dan mau teu bingung bibir tapi tiba-tiba ngomong ada henteu cobaan ibu dulu sapoe sapeuting mau coba teh 4 jam setengah ngabusikeun batur da lain bemo deui murulu kuntut teh inilah ngaran takdir jadi takdir lain ayana baju takdir lain ayana kopiah takdir lain ayana gamis tapi takdir mah kudrat iradat Allah nu boga jadi urang nu lalajo kumaha atuh
ngaran takdir teu bisa ditikahan. Yang nama kuring jadi presiden ngarah senang IPT-nya jadi penseram mun kuring diudang digamis di sorban da kuring mah yakin mustamita tuh narang tuh gelut jeung suping almu karom nyungkeun pitu anak pangopun anak nah ada di malol urang karek bijil kana mobil well assalamualaikum aya dia panarapungan ka imah payah teh marenta doa lain nyungkeun dipoto sing aya beda euy nah tuh beda jeung batur beda teh awakna beda teh wujudna, beda teh bentukna. Sabenerna aya makna nu sarua Islamna. Islam nama sarua jeung bapak berarti salat sarua, zakat sarua, ibadah haji sarua, nulungan batur sarua. Islam nama sarua ngan ukur bentuk wujud jeung jirina nu beda. Nah make jeung kudu dipasea. Da sampeu ge jadi gegetuk, jadi comro, jadi misro, jadi kicimpling dibalikeun mah sampeu keneh. Da awi oge di dapuran ngaranna awi geus dibawa ka imam jadi bilik, jadi nyiru, jadi cotong, jadi hihid, jadi ayakan, jadi boboko, dibalikeun mah awi keneh. Bener tuh, Pak? Betul. Dek NU, dek Persib, dek Muhammadiyah, dek Jemaah Tabligh, dan dibalikeun ku logika mah Islam keneh. Nah, urang mah jeung ngomongkeun ibadah batur balik urang ke cantang tumi gawe. Aduh. Nanti sampurna geuning Pak hirup. Aya nu daek ka masjid tapi pedit, aya nu cadu ka masjid tapi panggedena nyumbang. Itulah hirup teu sampurna, Pak. Batur boga amal ibadah ku hartana, urang ibadah ku daekna. Heueuh di dinya tempat manusia mah teu sampurna, dan nu alus sampurna mah nya nyumbang nya daek ka masjid. Heungan hese. Hirup kudu bisa ngamaklum karena kagoreng patutan batu. Iya pangaosan. Nah mungkin jadi buah teuing. Daya teh karek kembang, pengajian teh karek kembang, cantang jadi pentil-pentil acan. Aing ngaran-ngaran kembang, sapeuna ku burung. Naon eta burung dina ibadah ria. Kajian tahajud unggal penting, kajian duha unggal poe, tapi meulak cangkeng dina kelek asa aing pangibadahna, dan engke di akhirat teh bakal leungit pahalana. Ternyata asa kapuji di alam duriana. Matak ihsan teh hese deui, Pak. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tong hayang diedeng-edeng ka batur tong hayang dibeja-beja ka batur tong hayang ditempo ku batur rada bangga ibadah nepi ka dinya anggar we ya karek boga kongkorong ge malum jalma teu make tuluy make hareudangnya dirujir ulang teh dieu mugi ka dieu lapon maneh pengajian hayu urang pangaosan harta di gitu-gitu gedong sigrong mobil mewah sawah lega gedong sigrong balik kana jarang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah anger diantarkeun mah ku pasaran mata ngaran hirup harga diri manusia lain ku hartana tapi teu saeutik kejadian jelema beunghar goreng kalakuan dihormat nah aya miskin alus kalakuan bet pada ngahina berarti urang geus ngaragangan karena hartana weh abung kana beunghar budakna bontongor ge rade. Nah, aya nu sangsara budak bager oge cucu sia. Tong sok ngahargaan jelema karena harta. Dan agar ge teh hayang dihargaan. Cuek biasa, datang kuring tuh dikoprok. Nah, kuring manusia biasa, calana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Teu ngomong Inggris. Coba anak tuh in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu. Nah, boro-boro ibu urang gimana ngapal ganti maghrib. Kunaon atuh di Majalengka ngomong Sunda? Orang Jawa Barat pasti ngomongna Sunda. Kayak urang mah nyata karena Sunda teh geus hampir mung bahasa Indonesia. Awas jangan main sisi balong nanti tinggi jebur. Awas jangan main sisi solokan talid keh. Kurumuy akin nanti kota sarwana. Weh, cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu bae. Wah, ya, betul. Goreng pada orang Sunda, Sunda. Ayo Sunda boga budaya, ayo budaya, naon budaya, tradisi, kebiasaan, kebiasaan disebutna kajembaran basa, budaya, kebiasaan. Maka di urang mah dakwah teh gumantung kebiasaan masing-masing.
Teu bisa kuring nyarita di bahasa Arab. Nah, kurang Sunda biasa lagi. Budaya, nada, tradisi. Nah, nada teh budaya. Mata teh urang mah agama teh sok asup kana babudaya. Mana bukti itu? Wujud kidam bakong holafatulil kiamuhu binafsihi wahdaniyah kudrot irodat terus ilmu hayat sama basar kalam qadiran haliman samian. Jangan ke bapak se-Jawa Barat ngapalkeun kitu. Mending di Arab eueuh. Ada muli da urang Majalengka teuleun urang ditu. Pasti make budaya. Menang. Naon budaya? Nada. Naon nada? Tradisi. Akang mah anti nada. Waduh. Lamun teu make nada berarti adan ge entong. Teu kabayang adan teu make nada. Allahu Akbar. Hayang salat. Asupkeun atuh nada. Allahu Akbar. Nada. Dan untuk mana ngapahili? Nada dangdut asupana adan, ta eta bisa capekeun. Manyai adan hayalas salat. Hayalas salat dicekek nu adan gitu. Nah, pahili. Ta eta teh ilmu orang Majalengka. Cek orang Majalengka tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran. Ta eta maksudna. Entong nada dangdut nolak nada adan, bab adan asupna dangdut diomongkeun. Urang Sunda boga sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Jempling we rakyat teh biasa da budaya. Lamun diasupkeun kana Fatihah diomongkeun. Bapak ngimaman di tukang 60 aya bismillah pahili jeung nyawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin da kumaha amina coba isuk imam eta datang eudeuk pada make sudi najis nah tibatan hayang amin ngadeun bubar di tukang jujuklan tak komo siang eta mau teu beureup teu kan pahili ibarat kades jeung ustad tuluykeun jadi ustadna ajak rakyat cenah salat, ajak rakyat cenah ka masjid, ajak rakyat cenah ibadah, ajak rakyat cenah syukuran, ajak rakyat cenah berbuat baik. Ustad atuh kades mikirkeun kumaha carana eta ustad bisa sumanget bere ku kades. Terus pok-pokkeun. Minimal geroan Ustaz teh ka dieu kitu Ari Andika kikituan teh aya lumayan bujeng-bujeng teu aya keur ongkos teu aya gembrok ku kades teh atuh Ustaz bagian naon ka kades na geus dibere bagian ngadoakeun tahajud sing panjang yuswana parak milikna deukeut rezekina di dieu terjadi bardatun thayyibatun warbun gopur ieu mah cengek mahal Jokowi disalahkeun pan aneh balik jadi presiden kunaon cenah ibu cengek mahal melah lain kudu nyalahkeun Jokowi panggih teu melah entong cekas teuing kana kesalahan batur solusi mah aya na awak urang bener udah kula pahili nada teh jadi bisa capekeun menang aya tak mawa ngabandungan nu ceramah ge barareda bae alus da ibu ge cicing hiji beda salah jeung pamajikan ku beda silih hargaan geuning eta korosot Cipeju ieu teh budak teladan silih hargaan Pak coba lamun lalaki jeung awewe teh bisa silih hargaan paling bijil ge anak ucing kusilih hargaan langit bumi langit tugasna ngocorkeun hujan bumi tugasna nandian hujan pare jadi domba hirup jukut aya bisa hirup teh ku beda langit jeung bumi mata jelema neangan jelema nu sarupa moal aya Ustad barareda beda aya Ustad nu nerangkeun bab karuhun eta mah teh Sumedang Abu Ya Muhyiddin aya oge nu maca bari sholawatan eta teh ku tawaringin Kiai Haji Salimun Apik mamanya teh hayang bari curhat mamah dede
Mama dan AA curhat dong, teuing curhat teh ngabongkar aing teh. Wah, cara ge ieu mah nya burutnya teu usaha gitu. Kumaha mama dede, BPJS KRT, dipanggilkeun BPJS, ngara disupak si eta na. Mama dede bagianna. Anya tak mama hayang anu lentong, agim atuh ulumna. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di Majalengka ya. Bagaimana ibu sehat? Senang berjumpa AA. AA gimana tong suanten. Hidup itu harus banyak berzikir ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Keputusan Allah itu yang terbaik. Ketika ibu pacaran sama yang tampan lagi kaya, ai jadi jinu petot. Tarimakeunnya. Allah mah memberikan yang terbaik. Nu kasep beri beunghar loba salingkuh. Nu petot mah mungun. Nah, bihun payu. Gitu. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA. Jadi AA mau pamit karunya ka panitia kudu ngongkosan kaduaan. AA ge malentau. Mama hayang mulung ceramah teh nu bari nyanyi. Oma. Roma ireng, Roma dakwah bari nyanyi, maruk lain-lain dakwah, Roma ireng dakwah nganku nyanyi. Mana bukti? Katakan Tuhan itu satu. Hate nabi jeung hate urang jauh tanah ka langitna. Matak sunnah rasul lain hayana salat, sunnah rasul lain zakat, sunnah rasul lain saukurina haji, sunnah rasul lain sakadar dina perkara nu lain-lain, tapi sunnah rasul dina sagala rupa perbuatan urang kudu saperti nyontoh jeung rasul. Berapa urang mah lemah, kurang matak tong asa hirup ang sampurna. Nah. Ya. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong, urang mah yang kuat. Saha eta Yahudi lolong, pan urang mah barang bere ge anu sok ka masjid dibere, anu taraan tepuet. Lamun nu beungar masuk ka masjid rata-rata jelema peka. Bapak-bapak, ibu-ibu donatur urang, ayeuna teh nuju udur tos 2 dinten. Hayu urang ngalongok. Beurang mah kan beunghar bari donatur mah coba nu samsara pedah tara udunan satengah modar diarantep teh. Betul. Kapan eta teh ibu pisan. Ku Allah. Maot Kangjeng Nabi Muhammad dituturkeun ku Abu Bakar Siddiq, mawa roti ngan amok Abu Bakar. Ieu jelema nu ngahina Nabi itu. Lapar, balang calamak dimualkeun, lop. Kumaha ceuk Yahudi nu lolong diongkekeun, buah. Ieu mah lain nu biasa. Ceuk Abu Bakar kuring mah lain nu biasa, nasaha nu biasa. Muhammad ceuk Abu Bakar nyurucud cai panonna. Lolong seran cerikna, naha 15 tahun nyaci Muhammad, ngageuleuh ka Muhammad, rujit ka Muhammad. Ternyata Nabi nu ngajamin kahirupan dirina. Mata nyegruk Abu Bakar, anterkeun kuring ka kuburan Nabi Muhammad. Deuk naon? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ku akhlak nepi la ilaha illallah. Bener. Aya urang naha teu nepi-nepi. Beda apa siapa ya? Sabab maca la ilaha illallah aya 3 carana teh tungkul nu kitu jeung muter. Coba bandungan aya nu kieu geuning la ilaha illallah. Budang-budang dahar. Ayo ge nu bari ngagidug la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cinta mah satokulan ata tungkul tempok kumaha nu tungkul mun sare. Jadi imam di budak-budak ngarah teh sare. Anu paling paur ngomong illallah. Sajam setengah balik bayang teh sok cobaan ayeuna kitu mah. Da bubarat teh teu teu kaleongan. Da teh sarua babaturan kuring tahlilan illallah. Nah, da balik teh digoneng bari pias teh dahana acan golokok teh buruan. Rek nu tungkul, rek nu ngideg, rek nu muih pek ari kuat mah tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Naon eusina nu tabi leungitkeun pengakuan diri nu aya adalah Allahna. Inilah nilai tina la ilaha illallah. Beres ieu teh. Ku ahmad. Cing nu kadua sudah. Sugan kate hutan, sugan ieu ngaranna ge. Masih di muka hiji wae bieu borak. Nabi indit ka toif, di baledog ban kurang toif beletuk, cer
bijil getihna dihalangan eta darah ku Nabi ku sorban murag deui eta darah dihalangan deui murag deui dihalangan Abu Bakar ya Rasul nah darah bet dihalangan teu nyaksa kana taneuh malaikat datang ka kami lamun darah Muhammad murag kana tanah Thaif harita keneh langit hancur gunung ditu laut bahe angin geus siap pikeun nyakuna jelema duraka masih kana di bumi bukan jeung Nabi coba lamun malaikat datang ka urang Ayo dia tanah maledog ka urang ku malaikat deuk dikumaheun mangkelu seperti ieu kumaha ceuk padang hate can nepi ka dinya bener Nabi Muhammad dari ceramah dibere domba di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta domba kumaha ceuk Nabi hayam nya kok tungtun rezeki maneh milik kuring Nana gerhana apa poe ayeuna bakal menang amplop pegat di jalan dibikeun moal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anggap ieu teh ladang musyawarah jadi lamun engke ku kuring teu dibikeun kanu megat lain salah kuring ladang rapat. 80% mengatakan moal dibikeun nuhun ibu. Tadi nama tina hate bijil cerik putih celakeran eudeup urang rek dibikeun ngan aya rapat ladang entong moal. Jadi lain salah abdinya, salah ibu. Jauh urang teh jauh. Ini deui ka masjid Kanjeng Nabi ieu teh sejarah sirah nabawiyah, perjalanan Nabi anu Bapa ge apal, abdi ge apal, ngan teuing pelebah praktek. Matak nerangkeun la ilaha illallah teh lain ukurna paham, tapi dina praktekna mana urang teh Pak? Ini ke masjid di tengah jalan nyebor ku tai ontak sur wangsul deui ka rompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul nah wih deui aya nyeblok kunaon ku tai ontak kumaha ceuk Siti Khadijah tibak deui we cing lamun salah ke ibu di tengah jalan nyeblok balik teh ka imah ibu nah balik deui teh ka masjid ayo nyeblok usaha para pemuda kumaha ceuk ibu teang budak pepe cara dikadek gitu begitu mah gitu kana pasea we diulikna Nabi isukna ini teh diseblok keneh, isukna di ini teh diseblok keneh. Kaopat balik kanan diseblok, eueuh nu nyeblok. Cicing heula, nah ka mana nu nyeblok? Datang ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul nah telat. Kumaha cek Nabi nya telat. Disumputkeun ai batur nya telat. Coba lamun bapak di tengah jalan nyeblok, datang ka masjid ditanya pada kain, nah kamari telat. Ayo nyeblok euy. Kusana tuh budak pepe, serang euy. Darekeun lumut teh. Urang ada bibirna tuh bawel teuing kana kagorengan. Nabi menutupan kagorengan sanajan itu jelema hianat. Datang ke masjid, beres di masjid Abu Bakar usul ya Rasul, di lemur urang teh aya nu udur. Saha? Tuh itu imahna. Ternyata nyeblok Kangjeng Nabi. Lamun salaki ibu diseblok batur, tuluy RT ngabejaan. Ceuk, nu nyeblok salaki ece teh ayeuna gering parna malahan keur ngap-ngapan. Kumaha ceuk ibu? Matakna tong wani-wani ka salaki aing, dorak ati salaki aing teh. Mata gitu, kumaha bahasa Nabi urang lomo. Bring di masjid ngalongok, kanjel manu nyebor ku tai ontat teh. Mana nu karasa ieu dekul didoakeun sabaraha poe 3 poe, ieu ku kami digantian keur dahar 3 poe. Lahirna dibere duit, panyakitna didoakeun. Itulah akhlak Nabi, sanggup bapak Nabi ka dieu. Manya teu sanggup. Mun urang mah ada belum aya nu rujitkeun ka urang geuleuheun ka urang tuluy kering ya di tangan karasanya berarti urang teh jauh keneh nya banyak jauh tanah ka langitna mata hirup tong ngarasa sempurna muludan entong nyalahkeun kanu teu muludan si itu mah tara muludan tong adeul tanu teuing nyalahkeun batur urang oge osok akhlak Nabi Nuh can kapigawe Wah batur mah teu muludan teh akhlakna alus atau urang muludan ieu teh cinta ka Nabi hayu atuh bebarengan akhlakna urang jiga Nabi sanajan hese terus berusaha. Nu katilu kapigawe kunaon Nabi bisa seperti kitu lantaran Nabi mah hatena wahyu ari urang mah hatena nafsu. Tah ibu pas saya jeung salaki make nafsu jadi rala budak jadi korban rumah tangga abut-abutan. Amok ka salaki si bagongnya salaki kasigong disebut bagong naon sia temannya dor pasea rangrang tala budak jadi korban ngagugu naon eta ngagugu nafsu. Coba lamun ibu pasea make wahyu amok ka salaki make wahyu wirid mun amok ka salaki teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amok keneh yasin
ditangkap ku salaki diberi duit 2 juta jawab ke ibu sadaqallahul adzim. Pasea moal wiridan jadi budak ke korban jadi randahan ke rumah tangga awet kene. Inilah fungsi wahyu eta fungsi wahyu. Urang mah jujur sok pasea teh lantaran nafsu wahyu leungit. Katurutan eta nu katilu. Henteu deui wae. Sing atuh nu kaopat teh. Nabi bumina 5 kagenep sagajleungeun. Berarti jeung imah ieu gede kana ieu teh mana? Oh masalah masjid tadi. Nabi bumina 5 kagenep sagajleungeun. Tapi Nabi nyieun masjid ku nyalira, yatim katulungan, miskin kabela, nu bingung katulung, beak hartana dipake nulungan batur. Beuki era Pak. Mun urang boga duit 1 M bilih nyieun imah bilih nyieun masjid. Halus jujur. Tanya kuring, eta kitu bebengok maneh. Mun kuring boga duit 1 M bilih imah nyieun masjid. Jigana bilih nyieun imah. Kumaha nyieun masjid mah kujung kumaha nengsleng di jalan. Nabi naikkeun derajat Islam, urang mah daek teu daek ngaragragkeun derajat kaislaman. Nabi mah beunghar tapi katempo miskin, urang mah miskin tapi hayang katempo. Batur dikongkorong urang geus sarua, nu batur bisa dijual, nu urang henteu. Nah, tina lajada. Urang cerode. Meni ngerakeun. Cek urang Sunda tong adean ku kuda. Nu kaopat kapigawe henteu Pak ngorbankeun harta melaan batur dirina sangsara henteu. Jauh deui wae. Sing atuh nu kalima. Satiap Nabi panggih jeung yatim, boga indung henteu, boga bapak henteu, kamana indung maot, kamana bapak maot. Kumaha ceuk Nabi? Kami ti samet ayeuna kaharep ieu teh bapak anjeun, berarti bapak angkatna. Nabi ngajamin budak yatim sehingga budak yatim teu dibuli, teu dihina, teu diledek. Naha sabab bapakna seorang nabi. Punten bilih di dieu aya pakades, babari pakades. Lamun di dieu aya yatim 10, yatim piatu 15 siki, 15 urang ceuk kades tong keung jang tong keung. Ku pakades disakolakeun 5, dekul disakolakeun, pasantrenkeun biayaan saragaman, budak yatim moal dihina, budak yatim moal dibuli. Nah, bapak angkatna seorang kades. Lo cek ustad ti dieu abdi gaeudeuk 10 pek Pak Ustad sakolakeun saragaman, budak yatim moal dibuli moal dihina. Nah, bapak angkatna seorang ustad. Lol kuring 50. Nah makanya jeung loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas ke 700 oge. Bahkan ngalamun kades henteu ustad di dieu henteu urang ge sarua we. Bener ku abdi disakolakeun 50, budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek. Nah bapak angkatna seorang nana gerhana. Parantos nepi kadinya urang berpikir henteu santunan ge urang mah setahun sakali dina bulan Muharram eta ge setahun sakali luhurna 500 handapna 200. Pertanyaanana santunan ka yatim setahun sakali na memangna budak yatim hirupna setahun sakali. Bener Pak, berarti urang can jadi solusi hirup. Nabi mah jadi solusi hirup ke rakyat, urang mah can jadi solusi hirup keur kamaslahatan umat aja. Dapat cikureng ge ayana pelacur di jalan kan salah mah lain manehna lain. Geura yuk, bisi bapak teu kuat, urang ngabring ka tempat nu kitu. Hayu. Arek mang, yuk. Abdi apa tempat-tempatna gerak kudu omongkeun. Mari ustad boga jeung apal, apa nu ngalpeuting balik peuting. Sok papanggih hanapeun tanggal caringin. Rok para rono kaluhur ieu kan si buuk di beureung mah. Sampai rem heula mobil teh direm nolol kuring dalam langsung atuh Pak Aramis budina. Om check-in om. Cing teh moal. Nah amun teh jeung moal cenah om, cing teh ustad. Allah cenah barokah ustad mah. Jadi suruh bisa bergum sih teh. Sehingga apal TikTok dibuka kemana TikTok, oh ustad nana gerhana gini selfie atuh om nah rokonok. Tapi geus sana bisa yang dipoto jika ibu itu kok jika ngiram yang dipoto itu geus geus sana yang dipoto kenang-kenangan endung sih di-update di Facebook dan rokonok ketemu ku batu. Tapi da geus sana hayang untung keur pilkada kana sagede deui. Meskipun tanya bisa balik ke nulangnya ku abdi pakai rok si eta. Darnya rokku balik tutupan cetrek foto
aya abdi beuki heureuy cing teh sabaraha 7,5 cenah Kang nya kami jeung unggul curiga 7,5 nya Kang nya Akang sanasi dia mah 7,5 cing teh mahal-mahal teuing 2,5 cenah keur penginapan 2,5 keur si mami gitu 2,5 keur abdi cing ini mah nagaduh sabaraha 200 salawe kayak cenah geus salat subuh di penginapan ieu di kebon buncis bapak cicing heula engke ending akhir bapak bakal kahabek waktu cerita ieu kabeh nu aya di dieu bakal ngarasa salah aing bakal gitu mata kelawakan nu di neraka ge ka pelacur gentong bisa-bisa neraka balik ka urang nungguan yang dari subuh dia gagal reungit Mang Adang di usulan dari ka masjid keluar terus di mana sholat sholat abdi mah sedang teu bae cenah kumaha hayu atuh cing teh hayu cenah ka kebon buncis aya kebon buncis dan itu teh aya saung 2 meter pasang gege abdi mah di dinya dieu tah cing teh duit 200 salawe ngan hayang nanya kunaon neng bet gawe di nu kieu nyurucun cai panona duit dibabetkeun palebah deuk ngejat ku abdi didudut rokna eleungeunna leungeun anai kalau kesalahan kayak kacaletot teh leungeun dipira ku rok dudut ku abdi leungeunna diuk heula cing teh boga ilung tos teu aya gaduh bapak tos teu aya berarti yatim hiji cing teh boga anak gaduh saberiji 2 gaduh salaki kabur urang mana Majalengka cing teh aya fotona aya kintunkeun si ka dieu mengkeun peuting kere ka ditu geus diakurkeun ku urang teh teh kumisna teh ada ipis di sisi geus teh aman nah jika itu asal jika iya ya jadi cing teh boga salaki kabur kamana ka Majalengka jadi neng teh yatim piatu boga anak 2 indung eueuh bapak eueuh salaki kabur berarti kaciri pas susah nanya nya teuy cing teh aya di ditu kades aya cing teh osok barang bere ka budak neng atawa ka neng pan apal neng teh yatim piatu meureun osok barang bere jawabanana hampura apa asal dibentar guludu nu kararitung teu cara hayangna dicoblos jika nu heueuh geus jadi maka cadunakeun barang bere hampura deui lain cek urang cek si itu urang sehingga aya ustad di ditu aya usah barang bere ka neng teh sugane pira ku nganter kalaparan tang ustad mah arapal dalil sodako ustad ukur ngadalil sodako kabarang bere maka cadunakeun hampura tah tong amak lain cek urang cek si itu urang oge sehingga aya di ditu jamaah pangaosan seueur sok cing barang bere ka neng nu pangajian teu abdi ukur pagining-gining tiung palus-alus baju kana bareng bere maka cadunakeun rumah sakeun ibu tong molotot nya berarti ti mimiti pamarentah ustad jamaah rakyat teu bisa meresolusi nu sabenerna kaitu nyuduk kadi nyuduk urang teu bisa ngabisani si eta pinarakaeun da urang can bisa meresolusi nu sabenerna bener kok kan kuring nuju kieu cing teh eureun we atuh gawe nu kieu dahina da bege apal wala takrobujina gebeg Pak namanya gebeg jangan kiwari mah ublak bisa ngadani cetek geuning eta apal wala takrobujina apa da siang mah abdi ngaos ngan wongi abdi teh kieu teh buah jamaah urang sehingga arek eureun bade naon syaratna lamun aya nu ngajamin ka diri abdi cinta kumaha carana tikah abdi ku aa puring ka teh bulu-bulu kesudi kudu kawin jeung kitu kang beli adab diantar pentingnya gitu kurang yakin Pak budakna bakal salamet ka sakolakeun si eta bakal eureun jadi pelacur lamun ditikah ku akang ieu teh sejak pengembangan sejarah ti Umar bin Khattab aya laporan Umar aya bangsat kumaha cek Umar mana bangsatna ditelak bangsatna Umar lain nanya kunaon anjeun ngabangsat tah
tapi Umar ayat teh di umur anjeun nu beunghar aya osok teu barang bere ka anjeun tara macam Umar meujeul atuh dipaok oge terus tuh Pak aya teu nu beunghar diteun anjeun aya osok barang bere ka anjeun tara meujeul atuh dipaok oge berarti cek Umar lain bangsat anu salah tapi nu beunghar teu jakat tak paingannya hirupna jelema beunghar boga tugas ibadahna ku harta jelema boga ilmu boga tugas ibadah ku ilmuna jelema daek ibadah ku daekna tetapi ibu tong nuding ka jelema nu kedua nggak salah ibu atuh ibu nyamper pengajian kan osokan utara nah utara tara disambeul ya sudon sebenarnya hari ibu ngulung ceramah ngundang ceramah nyamper ceramah nyamper pengajian kan osokan utara osok nah utara tara disambeul ya sudon nu osok mah teu kudu disamper apaan osok ka tugas anu osok mah nyamper anu tara malah jamaah ge leuwih loba ayo urang mah anu osok disamper padahal osok justru nu osok mah boga tugas nyamper anu tara pertanyaanna nah anu tara disamper datara Nabi Muhammad dakwah 23 tahun teureun-eureun ibu nyamper jelema nu candu pengajian sabaraha tahun mamang tak sok kesalahan terbesar lain aya di kedua tapi kesalahan terbesar aya na awak urang kan terus Allah urus masuk belas mungkin acan nu apa ngaco meureun jam apa ternyata naik ke jam 8 lebih 10 setengah 11 udah sajam 20 menit gitu terus ada berapa? Opatnya ada orang ceramah naik rumah orang udah dipikir-pikir membab mulu dan bapak lain nyindiran bapak lain nyindiran ibu lain dipikir-pikir membab mulu dan nyindiran awak murid 5 perkara akhlak Nabi nu bieu diasongkeun cantang tu kapigawe ku bapak cantang tu kapigawe ku kuring bener teu Bu kuring ge jelema kurang jelema lemah jelema teu bale jelema teu ecreug ieu teh neneangan guru nah kuring butuh guru nuduhkeun ka Nabi kuring eudeuk nuturkeun jadi urang teh butuh guru nuduhkeun urang nuturkeun heuda urang lalakon kudu jiga Nabi mah Pak berat batak urang mah eta we ngatrik-ngatrik neangan guru ngarah kuring dituduhkeun ka guru susuganan we atuh ai boga guru mah guru nuduhkeun kuring eudeuk nuturkeun meureun dina caug ge moal bojerel teuing ai hayang anu di luhur mah caug rada bangga eta we nu leutik na eta nu penting mah kabawa we kabeungkeut dina turuyan caug meureun ibu kegigian teh nya urang kada teu rumah saja jelema balik henteu teu rumah saja jelema bener henteu susuganan atau kacipetan bener kuring oge rumah sapa jelema bodoh jelema teh kanyaho atau susuganan ku cara kieu teh jadi deket-deket jeung nyaho matak 5 rupa nu diasongkeun ku kuring cantang tu kapigawe komo dituluikeun bapak kalieur-lieur katakeun urang-urang geus sare dari bapak balik teh dia ukur leo sare ai kuring mah pan 3 jam satengah kitu ka Cimaung teh pidatangan teh kana jam 3 atuh iraha heesna sing sarehat sadayana para ustad para kiai para ajengan nu aya di tempat ieu sing berkah ilmuna sing parek milikna dareukeut rezekina anggang balaina jauh cercobina tisim kuring sakitu nu pihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fi sabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh